Raga nyepitan putrana Cep Parij Huda Al Hidayah semohon rengse disepitanana rengse mudah-mudahan saparantos disepitan tecing bret kasep sehat salamina ditebihkeun tina balaina amin diangangkeun tina sagarupa marabahayana amin rezekina nu jauh cunuk nu angang datang nu caket gerak ka kore amin nincakana dewasa ieu murang kali tecing janten jami alhamdulillah ulah tunggu sirungan catang supaan gantar kakaitan anu awonnya parantos dilaksanakeun lagu maung lugayna mudah-mudahan cing jadi contoh yen urang kudu lugay kudu jadi maung urang teh kabeh teh nya maung di dieu lain nganung harti maung sato dieu naon Kang maung kumaha tuh Kang jadi maung kudu jadi maung kumaha ai maung di dieu lain nganung harti maung sato tapi maung singkatan tina maung ari maung hartina manusia unggulan ari manusia unggulan teh naon nyaeta anu kapingit matak aya satria piningi teh satria piningi teh nyaeta manusia anu kapingit kapingit kunaon ku atikan didikan agama jeung dari agama tekadna ucapna lampahna sumener kana hukum ta eta nu disebut satria piningi teh nya laras Kang sagolek pangkek sacangreut pageuh teu unut kaliluan teu gedag kaanginan nyerek deleg la ilaha illallah Allah taya di pangeran sarianti Allah nya laras Kang matak lamun ayeuna cenah anu kasurupan ku mau moal naon aya itu kat patarik-tarik cai jeung kopi teh teh mawason dagangna enu me ku sia ampura jang tukang kopi anu usaha teh aing keur ngomong maung kopi cai we jang doakeun cing payu jang didoakeun ku deweknya tukang kopi tukang cai dan menehi sarua usaha dewek usaha selain usaha tong ngaganggu saguru sailmu ya ulah paling ngaganggu sok silaing usaha jadi kopi tukang kopi mudah-mudahan cing payu lamun teu payu inu me ku sia kabeh atuh tukang cai lamun teu payu pake mani keren pan mani ku aqua presiden gitu teuing mane mah mani ku aqua ele presiden gitu ya nah dia mana pakai mani teu payu Pak alhamdulillah tak itu beda-beda pagaweannya di dunia mah beda-beda pagawean beda-beda profesi tapi nyala ramung deh nya jika teu nyamung pan dewek jeung tukang kopi padahal pan dewek beuki kopi jeung tukang cai beuki cai tong borok itu jeung tukang hihid aing teu nyamung tapi di imah aing aya hihid nya bener teu bener Kang teu nyamung pan aing jeung tukang baud tapi di imah aya baud bener tuh berarti ieu teh kabeh teh saling membantu saling ngabutuhkan nya itu adalah simbiosis mutualisme teh kitu saling nguntungkeun saling membutuhkan nu matak ulah alergi ku perbedaan nya ieu mah beda saeutik silih omongkeun beda saeutik silih hujat neangan dalil pikeun deungel batur padahal dalil teh pikeun ka diri pribadi sebenarnya mah tepikeun kana tekad ucap jeung lampahna nya ulah nepi ka geurehan urang teh saeutik bid'ah saeutik dolalah gampang ngabinahkeun teh gini nya kafir gitu kafir ulah kade urang mah ulah nyebut kafir ka batur can nyaho kana hukumna mah lebar doraka nya gitu ulah gampang monis ke batur tidak dibeda-beda ku pangeran teh ieu teh ciri-ciri tanda-tanda keagungan pangeran dalam sarua di dunia mah moal rame moal sok usia kabayang lamun beungeut jelema kabeh sarua bingung dengan pamajikan beureun moal poe teh pahili pamajikan teh nya teh sarua tuh jadi ieu dibeda-beda teh supaya alam teh jadi saimbang nya ieu teh tiba heula teh geus saimbang alam teh ku pangeran teh nya
mau di dina TV ini aya Flora dan Paudin Pauna Flora dan Pauna Pauna Flora dan Pauna geningan aya mencek dihakan maung jika eta maung anu telenges ka mencek padahal itu keseimbangan alam lamun eueuh maung bisa kumaheun lobana eta mencek nya bener teu bener gitu dulu saimbang ayeuna mode manuk dialaan hileud jadi loba hileud hama jadi loba orai dialaan beurit jadi loba tuh padahal teh ieu teh geus disaimbangkeun ku Allah teh matak pantes turun katerangan yen ieu rusakna alam dunya ku leungeun-leungeunna jelema dah eta nya kan nu matak yuk urang balikeun deui ku urang saeutik-eutikeun ayeuna urang micin runtah ulah di mana wae dah leuleutikan cing nyaah ka diri pribadi nya da agama mah apik dileutik tek-tek mereka bengek micin runtah ge diatur ku agama mah nya micin cucuk di jalan ka sisi geus jadi ibadah teh teh omo micin runtah dina tempatna ibadah gede teh kade nya laras gitu dulu sebab urang teh pan urang teh jeung alam teh pan bersahabat lin kudu akang gitu dulu cinyaa senyawa omo micin plastik maulah di mana wae seliur gunakeun mah euna mah tongku plastik balik deui ka baheula baheula mah make ini naon teh daun jati mun bungkus teh ku daun jati atawa ku daun waru gitu le heeh daun jauh kula teh ku daun ceuli anu matak alhamdulillah biasa tepang jeung urang dieu alhamdulillah mudah-mudahan urang dieu cing sararehat amin cing arageung rezekina panjang yuswana ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala amin nya didoakeun loba dulur di dieu aya papanco nya alhamdulillah dinu kagungan maksad oge ieu teh Bapak Herman Wirap Prana mudah-mudahan cing gagentos anu merlipat ganda karugelan tina hajatanana amin Dawid anu kagungan maksad anu nongton anu ditongton anu icalan kum teu wiji-wiji sadayana cing ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala amin bi qadratillah bi iradatillah bi fadlillah wa bi rahmatillah bi idnillah sadayana oge karna widi anjeunna nya laras mudah-mudahan urang aya dina barokahna Allah amin Kang kagunturan madu atuh kasumpingan Ustad Sohor saha teh Bapak Ustad Ayub nya eta sareng Bapak Profesor Herman ka dieu alhamdulillah nuhun da Ustad Ayub malanceuk dawe kongko laras bager guru ongko da baheula teh Pak Ustad Ayub teh diangkat anak ku abah almarhum teh dulu laras ka asuh matak jeung dewek teh gulai ti baheula ge dijelekong tinggal di jelekong ngelila Ustad Ayub mah ditu da baheula mah ololeho teh budak teh nyawa kabeh oge gitu manusia dah naon akak sadana tukang kopinya udah nang jauh tukang kopi manusia ya teu sieun teu aing komo sorak kitu teu sieun aing manusia eueuh kabejakeun jelema paeh ku jurig eueuh lamun ku beus loba kagiles ku jurig mah eueuh sugan dina berita telah meninggal bapak anu karena dicekik jurig nya katak tahayun gitu tentang dipercaya bapak lah nya komo dina kamari mending aya naon teh aya program TV geuningan make jeung apa bau-bau kunti bau-bau kunti ai bau na kamu ai kuntina can pangi heeh lamun bau nayaga bener bau sepet manusia teu sieun aing mah teu manusia rada keung euy kawana dah ke dieu da naon ke dieu calak kagok keur ngaheujeun wah cai goblok si teh kan baik ku daun waru merang
manusia sing lari sak wae. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bulidaratuna jaya nu jaya una sang ratu mut putih bumi mengabanyu mingkem mingkem balalager jurig di dieu. Awas jurig di ditu we balalager. Sok mere kuota. Ade. Karasa sia. Ningka. Manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lekoh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jurig nyingkir setan nyingkah. Wana wani wawu tewana tewani tewawu jarau karasa manusia sima aing sima maung sieun ku aing aing ge sarua sieun ku maung ka kidul aing ka kaler maung ka kulon aing ka wetan maung ka luhur aing ka handap. Alhamdulillah tepapangi jeung mau salamet manusia ieu mah lain jampe nu teu mati lain jurigna budeg bolot manusia ulah naon tadi euy teh Kang tulungan eta we laguna teh si Jurig terobah aya anu gagara Yaman kana bitis jeung ngegelan lebok monyong lebok eta teh kuuk Kang tulungan aya anu gagara Yaman karena bitis jeung ngegelan lepok monyong lebok bagian aing itu aya naon brother aya sora sia keung demi Allah sarana naon dengikeun ku sia geura ternyata dengikeun naon jempe sia jempe heula ulah waka ngomong cep teh jempling belah mana ganeng sia na tong waka ngomong sia jempe ieu teh ban astagfirullahaladzim jempling sia jempling nya eueuh naonnya dengikeun ku sia dengikeun manusia teh dengikeun nu kitu wae teu apal naon eta teh gajah rek ngenog banyak gajah ngenog atuh si goblok gajah ngenog naon sih kakara sia nyari seumur-umur make jeung gajah ngenog naon kabayang gajah keur ngahujun ngenog hanas ngahujun tarik cilik teh nogna segede nog puyuh atuh pejet goblok aduh alah si Jurig aduh naon deui kabayang aya gajah ngelek boboko rek nyileungleum sagede kumaha bobokona jiga sia aduh alah oh gua dah hayam apa digenti ku gajah naon deh aya gajah pelung aduh di goblok naon kabayang bisa gajah kate aja ongkoh gede tapi penek si goblok nges setengah nges goblok aing dayang seuri aduh alah aya bubur gajah bubur ayam apa diganti ku gajah aduh alah
Nggak teh. Aduh, alah. Lah mana gajah? Naon? Aya bakakak gajah aja. Kumaha ngadangkakeunana sia. Jeung gede jeung naon sih teh. Aduh, Gusti Nu Agung, kemana namanya karep sia ampun. Ya Allah. Ulah. Di mana sia? Iya di tukang. Nah, aya gajah pindah kontrakan. Aduh. Alah. Aya naon, Jang? Naon? Gajahna datang. Neraka sia kakolot teh. Aduh. Gajah datang. Neraka kakolot goblok aing ke gajah lingka kolot. Aduh. Naon? Gajah tempok tulalena sauted. Dina mun-munan. Poncong je. Aduh, aya gajah nuju ngalamun tuh. Aduh. Aya gajah mau kantong dola. Dari sekolah PAUD. Tuh jadi leret. Ya, bapak cemerong. Aing sete gajah-gajah teh goblok. Dah di maka gajah. Sia biar nyebut mamawa kantong. Nu ngagubuk kantong di dia dewek. Nah, atuh bapak mamawa kantong nurutan gajah. Si Edan. Ai pabatok sia. Tapi damina teuing ku aing ditulungan sia ngahina ka aing. Ya gajah darah tinggi. Rek setruk. Kebayang gajah setruk. Tulanganna teh jeceng ka luhur. Heuras. Neraka ka kolot teh ulah kitu aya. Sugan teh wah gawir di dieu. Pek teh aya gawir. Sugan teh di dieu mah wah teoh. Sugan teh wah teoh di dieu. Tega berus ka teoh menire wasi kuring. Pasti. Dada ngadudud. Tega berus kana gawir. Ieu dada babak belur. Tega berus kana gawir menire wasi kuring. Meni hati gegebegan. Naon merong. Eta sia ngomong gitu-gitu. Geuleuh kadengena. Cik sia teh geus garede. Nepi ka teh dibawa serius pisan ngomong di gitu-gitu. Aya gajah tuh turut muning. Aya naon Kakang Semar? Duh Kasun, ulah kaget teh bangsa manusia. Uluh ayana Jang ganeng. Ayana kayak juga diperkosa kumaha teh. Dulu itu buta sedikit itu dulu Jang. Gusti tinggal buta sedikit itu. Anu lolos. Iya mereka loba itu buta tuh ampun. Ya ing dek dihabuskeun moal he bangsa manusia. Kakang Semar mangga tinggal agan. Aya bangsa denawa Kakang Semar laras nun aya anak Jang segede kitu buah-buah arek maehan maneh ge Jang. Pak tulungan abdi Pak. Tenang Jang aya dunungan. Tenang brother, aya dunungan tenang. Tenang dirinya mah tenang. Dirinya mah tenang tong loba hariwang. Tenang tenang. Apa merong? Da aing teh jelema goblok. Cekuk ke aing teh. Aing jalan cek sia.
Mana karep gitu itu. Nah, kasih aku lah ada mau nyeriun tuh. Ada bapak mah tina kai. Sarua aja. Cepot, abdi lan. Tong loba teuing heureuy pot. Lan tong loba teuing heureuy. Sae mangga lan. Naon teh cingiran wae. Edenge juragan Arjuna ngamek kai. Mun teu sieun. Kumaha? Cepot. Tong loba teuing neureuy. Dawa teureyeunana. Teh sieun kadewek teh beda jeung juragan Bima lamun ngamek teh ka aing teh sieun. Kumaha? Juragan Bima mah cicing sia. Cicing. Nggebeg aing teh tuh. Ari ieu malahin. Kumaha? Cicing pot. Tong loba teuing neureuy. Baheula di bawah tunggu pare keur panen ku dewek. Di bawah tunggu pare ku dewek teh nya juragan Bima jeung juragan Arjuna. Juragan Bima mah lamun aya pare ada aya hayam macokan pare teh ngamak juragan Bima mah kumaha? Sieu hayam. Ceng hayam teh ngacleng. 3 tahun teu ngenog. Nah, dah hayam mah jalu. Ya pantes atuh. Tong diomongkeun goblok teu ngenogna mah. Aya juragan Arjuna mah lain. Kumaha? Aya hayam macokan kada pare teh. Kumaha? Sieu. Hayam. Hayam teh nyingkang adun ngising. Akang Semar, iya nu, kadangu meureun si Cepot gede bohong. Naon teh ya? Kaula teh anak raja menyemoe pare. Karasa goblok. Kemana karep wae atuh jadi. Lamun edeuk menak mah moe emas atuh teh. Berlian di poe. Moe tongok. Iya aing rek kita asup wae cicing datang ka jamu teh tadi. Mangalingi tenawa ulah kaget jai mangalingi nama parang kandana dipelati para patang jadi kan daguan di luar saya mah sampai ayeuna hate bahas ke sebelakang ulah kaget dulu ujang bangsa naon Pak Ali teh moal alien mah ulah kaget bangsa manusia saha anjeun teh heula sagede ari anu tukang Semarnya sumuhun apal aing itu anakna Cepotnya sumuhun ya wayahna dibawa ku aing bot Pak sieun Pak tenang jang tenang Cepot ulah sieun tenang lamun itu buta menta aka dipikeun ku aing atoh we eta mah cakar si aing sia mah dah yang warisan ku sia beranan entok tilu eta ge entok huluan Badila sundut hari sahayna mobil butut gencar nambangan ninggon ada so akhirnya mau beres sok sodorkeun anak mau lah pakekeun di cece tah ku cai semer sigareng supaya tiis otakna teh awas mau aya 2 aturan tah si botak ulah ngeungeul beuteung
Rono kuduaan. Naon atuh? Lain reuneu goblok Rono. Adi salah wae punten. Rono kadua lain reuneu kuduaan. Si Iki. Dah. Beken. Sampai. Dah. Drop singkatan ring singkatan. Gaya lumba-lumba lah. Anjing teh ngelok wae. Gaya kupu-kupu. Gaya lumba-lumba. Goyang lidah. Tus. Sikat. Aduh. Hei. Awas ya Bapak. Galak dengan dia. Duh. Malang siap. Nyeri beri hati ditambah dapatnya di sabar. Aduh alahin kuting ini sore gurunya susu diuningakeun di mana batin beri jadi sorangan. Aduh alahin kuting Belaku. Si botak ulah titah nenggel beteng dilarang jeung nenggel larangan eta teh. Beteng mah lain tenggeleun. Eusianan. Anu kadua ulah nenggel larangan. Sabab larangan mah lain tenggeleun. Kudu dioprek omong. oprek Sok. Serah. Hot. Jadi andai ya. Kumaha ieu teh? Wah. Asih teh ya mah. Sok awas tah. Sok, awas. Beak aing si Abay. Hut. Rek, ulah huri lingkit rek. Lieur. Udah. Sok. lieur anjing. Nah tuh. Kuat-kuat teh abang si eta tah. Oh Mas rek, ulah dijauhan. Hut. Ulah dijauhan rek. Sok. Sok. Tong nanggal banteng euy. Sok rek, dari cing siku aja. Anjing. Naon. Goblok mah ngagegel ceuli. Yo, ayeuna. Sok benangkeun urang kareng. Geus benang urang kareng. Reng, geus benang urang kareng. Tah, bibir ditukang reng jalan ka bibir tah tidinya aya liat kunci tah. Kiku, urat keca ini mah. Sekah, dah. Benangkeun deui reng. Tah, ayeuna kesempatan terakhir reng kalina deui tah. Kiku, pakai kok. Sok. Hidup arek. Naon? Calana morosot anjing. Kareta pegat Gusti. Haling. Kudu bedog kieu. Babat. Lobaan gitu mah dari lawan tangan kosong. Pakai senjata. Goromol gitu kudu bedog we. Di belah mana? Bedog berbicara. Silanya Basmi baik haling. Cinta teh buta pajar temanang haranta bohong
geningan bokonga tanpa harta cinta teh terasa apa jenah bade satia pacar bade kumela bokonga geningan bokonga tanpa harta cinta teh terasa apa ngalayang dina lamunan alah mama wawodok di kadeks Sakarat akang. anjir sakarat gitu Berupukan gitunya. jadi tilu wae Allah beulah alas ieu panona nepi ka biji lagi sadis. dawala ieu getih ngabayabah kitu mo Lain getih teh mah ale-ale teh mah aja. sieu mah kalakan dibejak teh modal aduh duduh teuing yubatur urang berjuang ngusir musuh anu curang nagara katutesina warisan ti nenek moyang warisan ti nenek moyang warisan di nenek moyang maju terus pantang mundur ngusir musuh nu takabur pamingpin anu teu jujur sing asup kalian kubur sing asup kalian kubur sing asup kalian kubur ngabelaan lemah cai sangkan subur abdi negeri pamimpin anu korupsi sing daek direformasi sing daek direformasi sing daek direformasi mama wabedog bongan silaing ngagoromol gitu hidup Korawa boleh poe kamari Korawa aya dina kaumulan juragan Abimanyu paeh tapi ayeuna bapakna juragan Abimanyu ngamuk juragan sakedeung deui si hancur wah kurang ajar asap sok papatkeun jambe paeh sama-sama kadang kula warga sok bisi boga pamenta terakhir di peunjeun siapa Sadis kamu. unjit wae di corona Sadis kamu sapat. ayo maju dirojok wae eueuh keleungan anjing Lain beli OPT atuh. la 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 mobil butut kaluaran bageus
tukang lalaguan siasra papatkeun jam pemain di podaran ku aing anjing sia. Awas. Dirojok waing ku bambu runcing modal sejering singgir hidup Korawa hidup Korawa hidup Korawa hidup Korawa hidup Korawa ngabongo hari kangen aing ngapaji murah kana anu aji hayang utah aing aji halau alah hayang utah aing goblok si teh dek utah ditengos si gelo meli lucir aduh aji kangen aing di Tanjung Budi ieu hayang utah aji aji kalah aji kalah aji kalah alam aing kaluar deui aji pangkaning 7.000-an alah aji kalah alah lembar aji lembar di dahar deui aji 7 hegel kau pacu anjing dah Roman Salamullah ala Toha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala Toha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Gara papatkeun jam papai hayang di rumah ku aing dipahean geus ya. Urang mah gade teh lain rek gelut. Dek ngalagu lain. Made lain. Urang teh keur teu ngareuna awak, urang teh keur geuring. Nah, atuh geuring mah 40 mah jadi pingsan. Kolesterol. Salatri meureun teh kitu. Naon nu karasa? Sirah lieur. Panaon burem biru mucur bibir parait angan seueul. Beteung murid hayang utah aing teh tos ngadahar baso. Nah, dahar baso pat hayang utah sebab baso naon teuing daging kucing meureunna. Dan dicape ku aing teh nahan teh baso teh meuni haseum. Buah baso nu kamari meureunna dijual deui. Sok dek utakeun ka dieu. Aya dek utah baso mah. Bener ngurel. Ngurel nampa batu.
dua ngagejelik baso walau ayah keneh ngajerit itu nyebut ayah mural mana poman hiji deui ngagejelik baso ayam ieu mah bodas ya make siker mural ke siker mau gejelik deui baso tinggal lutuk kitu gejelik deui ya teu sontak beak cairan meni baso dedeh deui tapi da halus keneh basona eueuh tapakuntuan ya ai ibu lilis kagungan bawang daun gitu dek dikulub deui lebar ah wae hey 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 si jali jali dari Semarang dari sawah turun ke kali dari mata turun ke hati dari mata araraneh aya tomat make ikat goblok nyebut tomat kai dianggap sayur kan aduh anjing ieu jelema goreng-goreng teuing anjing aduh eta Allah nyiptakeun nu kieu enak banget dijieun keur mah goreng deui eta si goblok hirup deui si anjing Ulik anjing itu panona ucap gitu ieu teh jelema toke anjing ieu teh aneh aya toke beureum kieu moal aya toke kudu itu mencrok weh bogoheun kai gede durian tong ngahina anjing anjing bisa ngomong gini nyada geuning gacor naon wah bisa ngomong resep aing itu boga cocokan ingon-ingon ibu cocokan ka aing sia kos sia kasep goblok tong ngahina da silaing jeung dewek teh sarua ciptaan pangeran tong ngambeknya demi Allah aing malaing ngahina kenyataan anjing eta maneh katempot di kajauhan
demi Allah banget mana anjing siga cangcut butut si goblok abang buta si gobloknya sahangaran maneh cepot sahangaran maneh cepot nu gelo si goblok ongko nanyakeun ngaran tapi dijawab kene ku si lain ngaran dewek teh nu bieu ngaran dewek nu bieu wah teu percaya anjing manya aya ngaran nu bieu kumaha lamun aing mere onangan ka hatur bapak nu bieu balik anjing maksud dewek teh ngaran dewek nu bieu teh ngaran dewek teh cepot oh jadi mana teh cepot cai imbang jeung beungeut anjing ulah hayang meuli pispot mah wadah ciki ulah hayang kasih cepot mah rujit ihnya sok bisa di anjing balas pantun anjing bisa di anjing jawab anjing ulah hayang meuli bata mah paragi imah ulah hayang kasih buta si buta mah bau tai balik anjing meni jauh tinu imah kana tai murwakanti goblok ai pantun malamun tungtungna ii kadituna tungtungna aa kadituna ulah hayang meuli pispot mah leber caina ulah hayang kasih cepot si cepot mah ngucur ceulina ketos hejo conge anjing bah geuleuh kitu ai sisiniran geuleuh anjing ulah hayang meuli bata mah paragi wese tungtungna tungtungna ulah hayang kasih buta tungtungna si buta mah bau waduk dulu ya dina waduk si anjing ngutek sadudulur kemana karam anjing tatarucing anjing aing tarucing mah naon bedana orok awewe jeung orok lalaki bab orok beda tuh orok lalaki malah menceurik teh ngaguar orok awewe malah menceurik ngaguar lain tong sangka inget pikir anjing pikir bisi hayangnya ho aing teh pemuda masa kini tempokeun buuk aing taya teh potongan mohek anjing sia nya ho mohek mohek mongkleng poek anjing ieu teh mohek aing teh anak pang naon pang caludihna sok jawab beda ai orok awewe mah dianting orok lalaki mah teu diantingan lain orok awewe mah make rok orok lalaki mah di calanaan lain geus taluk tong maksakeun hiji TBC lah sok taluk sia teh rupa belegug tapi belat anjing ya bedana orok awewe jeung orok lalaki ai orok awewe mah lamun nyusu di batas nepi ka 4 tahun geus teu meunang nyusu deui porotan apaan mah ai orok lalaki ti orok-orok nepi ka aki-aki tuluy ieu teh beuki nyusu si goblok teh tapi heueuh nya euy da we geus 50 tahun sampeyan ngagemol mah aing ngagecreke geus ompong ge tok maneheun ponok beti aing naon maneh teh keuleumpah
Terus di jalan Mangih Taimuni dek dikumahakeun ku maneh. Anjing berat di pertanyaan deui. Yo, pikir. Salah ngajawab bisa-bisa Taimuni kana beungeut aing ieu mah. Tak geus boga rasa goblok kitu. Aing teh kelempang. Di jalan Mangih Taimuni dek dikumahakeun ku aing. Nya diancam anjing. Oh, nungguan garing. Keges garing bisa dihakan. Anjing hes. Teu meunang nafsu, pantarucingan ieu mah. Tapi heueuy. Sok, taluk acan. Aing teh kelempang. Sok pikir bener. Di jalan Mangih Taimuni dek dikumahakeun ku aing. Nya diliwat anjing. Kayak geus eueuh jelema kusa dikeresekan. Matak naon lamun ku aing diantep sina kahujanan. Oh, hayang jadi angeun. Bogoh da cocok goblok. Da beuki saha Taimuni ya. Anjing goblok euy. Matak naon lamun ku aing di ruang. Oh, hayang asak. Bogoh da peuyeum goblok. Taluk anjing geus jempe taluk. Naon jawabanna? Dibawa ka mana? Diwawalkeun kana sumul sia. Anjing hes teu meunang nafsu. Tapi heueuh anjing teh. Aduh goblok. Dibalas ku aing sia. Kumaha carana ngabuskeun gajah kana kulkas? Pertanyaan ti Arab anjing dah sia. Demi Allah bawa umroh kamari aing. Moal kapanggih nepi mikir otak sia mah dina liang waduk anjing. Bebeakan si goblok aing. Sok, naon ya? Kumaha carana ngabuskeun gajah kana kulkas babari? Bukakeun pantok kulkasna, abuskeun gajahna. Atuh moal abus paduli teuing teu urusan anjing. Da ditanyakeun teh carana aing mah dek abus teh teu urusan sia ya mah. Sanajan gajahna leutik aya pantok kulkas teh dibukakeun manda moal abus hayo. Wah eleh anjing. Tapi heueuy. Geun bae ngelehan aing ayeuna mah. Kumaha carana ngabuskeun kuda kana kulkas? Bukakeun pantok kulkasna, asupkeun kudana. Lain anjing. Nah moal abus itu anjing. Nah kapan di jero kulkas teh aya gajahan keneh ai sia. Kuduna ge sia teh bukakeun pantok kulkasna, kaluarkeun heula gajahna, abuskeun kudana eta bener anjing. Nya kuda nya gajah mah teu pasedak-sedak ai sia. Aduh tapi eleh anjing. Cing dewek balik nanya. Lamun dibalapkeun gajah jeung kuda lumpatna heula mana? Nganggap bodoh anjing nya heula kuda da kuda mah ngabret ali lumpat. Ai gajah mah gede boyot. Ceuk aing heula gajah. Nah, kapan kuda mah di jero kulkas gajah mah geus kaluar tadi. Anjing. Si goblok dibalas anjing teh euy. Buat ilmuna si anjing. Bawa anak setan si anjing. Nyebut anak setan eleh si goblok ka mana karep we. Buat euy. Jawab maneh. Maneh teh pandi lembur teh bosok loba ban urut. Ban urut mobil, urut ban motor. Nya heueuh atuh loba. Tah eta kusia ban urut maneh sok di ka manakeun. Nya dipikeun da nagara urang mah nagara beunghar atuh. Pargi ngarona, pargi ngadurukan hansip, ngabebelah pada teh supaya haneut. Da eta teh nagara sia teh nagara ortodok. Nagara penghambur-hambur bahan. Pemborosan. Ya, SDM sia mah purak anjing. Di aing mah di negara aing mah nya ge nagara pas-pasan eta ban urut teh didaur ulang. Kreatif digodong. Tuluy dijadikeun kondom. Tageus jadi kondom dikirimkeun ka nagara maneh. Tak kondom nu dipake ku sia teh tina ban urut aing teh.
goblok paingan ararateul anjing bisa teh paingan rete tambahan yang tenaban urut ya kuas anjing buduk-buduk sia goblok sia cing dewek rek nanya ka si lain ai kondom urut ku sia sok di ka mana ya geuleuh dipikeun da kondom anjing gitu da eta teh sia teh kreatif goblok di negara aing mah kondom urut teh didaur ulang diolah jadi permen karet dikirimkeun ka negara sia anu dihakan sia permen karet teh urut aing kondom paingan leueur anjing itu paingan semua asli eleh aduh heuy matak moal meuli permen karet deui anjing tina kondom manusia goblok paingan hanyir anjing itu aduh si goblok euy hebat euy syok naon deui aing gelut jeung aing doh urang silihina we kagok mun maneh dihina amak eleh sarua urang lamun maneh dihina urang amak berarti urang eleh jadi urang heula nu ngahina dewek heula kudu diajak di mana-mana ge ngajak anjing nu diajak di mana-mana ge ngarah adil sinten na meureup wae anjing eta sia ge meureup wae tuh aduh da aing mah ti ditu na kieu ye da wayang pan urang mah tuh ku sasatuan lah satu naon maneh bae dewek mah beurit atuh beurit mah satu panggeuleuh-geuleuh anjing pun bae sok dilawan ku aing ku ucing jadi beurit dihakan ucing bener ucing menang beurit menang dewek nah pan menang beurit nah anjing pan sia teh beurit da ieu beurit maneh ieu beurit yeuh ieu beurit yeuh ieu aing ucing datang kap dihakan ka maneh teh ku aing jadi ucing menang beurit menang dewek nah aing ucing sa aing beurit maneh cek sia ucing menang beurit nah aing nu eleh anjing teh aneh aing nah aing nu eleh matuh minta karidoan hati aing heula we ti heula dewek mah jelema soleh atuh bangun aduh ge jawab siap maneh awas ulah amak beungeut maneh teh goreng patut bau tai anjing amak aing sia teh dina irung teh sugan aing mutiara hejo teh pek teh leho garing anjing geuleuh anjing amak teh moal anjing teh hebat si goreng patut beungeut sia teh siga jojodong beungeut sia teh siga hawu paragi surabi ceuli sia teh hejo ngucur bau anjing conge buduk anjing bau kelek bau awak haseum jorok modal anjing amang teh anjing henteu anjing teh henteu wae keun amak ni goblok henteu amak si ayeuna mah ieu si nongtot bool moal si tarangisang si taina hideung si taina bau 7 turunan si tarangisang batur mah omeh teh make cai sia mah omeh teh digesek-gesekana juru temok nu matak liang tai maneh mah ledeh amak teh anjing henteu eta hebat si anjing taluk anjing sok maneh dawekeun heeh ponok we teh aing si lain teh jadi jelema teh gede hulu teu amak anjing can ngahina aing kakara pendahuluan anjing pendahuluanna peureuss kieu naon anu diagulkeun ku si lain
naon anu dibanggakeun ku si lain da batur ge ka si lain teh geus padanya ho yen si lain gubrakna ka alam dunya si lain teh lain bijil tina palawangan indung tapi si lain teh bijil tina liang bool amak teu anjing nuhun teu mah bios teu mah kumaha sajarahna inung si lain kernising kahejeunkeun bijil maneh berarti sia teh katai teh lanceuk amak teu anjing mimiti amak teu nanti tadenge ku si lain goblok sikit tomat sikit cabe jeung tangkal genyer anu napal dina waduk tak kasia teh teh mang anjing manya aing boga dulur waduk bungku jadi lamun aya budak keur ngising si aing teh kudu ngahormat di mana taina bijil teh kudu ngucapkeun wilujeng sumping om kumaha sia we goblok amak teu teu anjing nuhun teu tadenge ku si lain inung si lain teh lain jelema bener lain mong gitu mong inung si lain teh dongdot ubrut salome perek jabeulai muncek budak leutik mah inung si lain teh odong-odong bisa ditumpakan ku saha wae reuneuna ku si lain inung si lain teh lain ditumpakan ku lalaki tapi inung si lain teh ditumpakan ku bancet jadi bapak si lain teh bangkong korodok amak teu amak anjing gerak jantung berenang pae aduh anjing kabina-bina deing maneh mangahina janji moko bebas juga teh moal mah kana waduk namanya bapak aing bangkong korodo pongan sia ka hayang silihina pot nyeri angen pot da bongan si lain ngajak kieu bongan si lain ngajak teh aing teh hayang kieu teh nyeri angen aing rek balik pot balik ka mana balik ka imah lain aing teh kuat rek balik ka Allah subhanahu wa taala innalillahi wa inna ilaihi rajiun sok atuh dek balik mah sok ngalah molong-molong di jalanan si lain jadi itu sok ngadah gemblay ka ditu ka jalanan sok papatkeun jampe paeh ngadah teu linglung sia hirup sok jalan sok teu bisa turutan dewek sok turutan la ilaha illallah muhammadar rasulullah sok hayya ala sholat kita komat kalau kita jampe paeh kalau komat jampe paeh goblok bisa tunun dewek sok dewek tunun la ilaha la ilaha illallah la ilaha illallah la kalah ka Cirebon bebas ya. Mun urang mau umat ka pamajikan urang tong kawin deui. Lebar meureun pamajikan direbut batur. Kumaha mun dikawin ku dewek? Ridho dikawin ku mana mah.
hitung-hitung duduluran Aku dulur. Gelis majikanana. nyak siga uing lagi Sangat deui goblok sia. Sugan aing gelis teh. Bangsana ada kan. mun urang maot omat nyape amanat ka pamajikan urang Wasiat abang. omat kitu iman di komplek tong dijual da ngontrak atuh di dieu Lain kontrakan mah tong dijualin batur goblok. Batu rek dijual atuh kuliah. Sok. pot pileleyan urang geus teu kuat si AA Isrofil geus nyamuk Lah, geus deukeut ya. Aa saha? AA Jibril Malaikat meureunnya. Nyebut Nyebut AA makan di sofa. Bogoh. Da akhir ya. Malaikat. Sok atuh dek balik we sok. Syacan urang maot urang dek mere kenang-kenangan ka maneh Kenang-kenangan naon? Boga naon? urang boga harta karun saeutik ge wae dari dope keur maneh Harta karun di mana? Sia teh di mana? ta di gapura nu aya gapura geuning bacaan desa Cisambeng Oh, sambung. waing dituna dina hanapeun gapura diwadahan kana keresek hideung Hidup Kim. pek dagar kumaneh sing sebeutong dibagi-bagi Naon jerona teh duit? Inten berlian, lain permata, lain emas, ai koneng nama sarua jeung emas ngan itu mah biye bau ongko ai emas maka sorot lampu teh moronyoy di jero keresek kar sorot lampu teh kalakah garing naon? ya dong yang namanya pan orang teh tadi teh ngising Hah? Sugan aing harta karun, harta kadut. Wala maju da wala. wala 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 Laguna nahaon teh. Hah? Laguna nahaon nu bieu eta? Ngeunaheun lagunya. Enakeun. Heeh. Judulna naon teh? Wala walau. Adeh. Paingan geunaheun ciptaan saha atuh? Nya wenge ngarang Putrat Potret jadi lagu. Beres geunahun. Iya dong. Eta ge Bapak Hajat we. Bapak Hajat mana? Bapak Hajat. Bapak Herman. Bapak Herman. Ya. Wira Prana. Mohon Naon gitu? palayeun lagu nu neme. Ah, yang betul. Aslina Kumaha cenah? ngaharewos ka abdi. Kumaha cenah? Oden. Nah, nu hajat mana teu apaleun ka sia Oden. Di Eka di bejaan. Oh, ti Cep Eka beunnya ti Sumur Wiru. Heeh, kumaha cenah? Oden palai lagu nu neme cenah pangdugikeun. Pak Hajat. Nya. Pae lagu wala walau. Nya, ke disawer cenah. Oh gitu, dek nyawer. Nyawer. Boleh deh. Kasih. Kasih nih buat Pak Herman nih wala walau. Oke. Wala walau. Wala walau. Wala walau. Wala walau. Wala walau. Wala walau. Kumaha sakitu katampi? Hatur nuhun saurna. Sami-sami. Sami-sami atuh. Itu Bapak Encok ngagupayane ka abdi. Bapak Encok mana? Sumur Wiru. Pak Encok Karsad. Bapak
bapak mantan kades sumur wiru nya naon kitu nya palai lagu neme yang betul juga sakali deui mah cenah oke deh aduh kasih dikasih dong oke walau buat bapak encok markencok baik dah kalau tuing mau ngamek paling enak mahan deui maduna beres aing dibere wae madu duh ku bapak encok teh resep lain madu rahman ayub ustad kitu ieu mah ustad nahaun bare kitu Ustad Ayub teh lanceuk uing teh guru ongko uing teh kadinya teh sok buat bapak encok walau weuleuh kasih walau weuleuh bisa gitu panco katampi nuhun panco lain uing mah eta sinden 5 anana nurutan kumaha geura dengekeun kumana geranjak dengekeun bisi majalkeun aing berdusta sok dengekeun walau kadenge geus kompak gitu eta komplak gitu aduh lekeun walau buset wah tong dirempuk 5 anak hiji-hiji nya bisa teu kuat hiji-hiji we ti tepang nungtung tuh urang hiji-hiji we ti sinen anu pangorana Neng Nisa ieu mah sinen teh masih kene kuliah di ISBI di Institut Seni Budaya Indonesia ISBI ieu teh semester 5 Neng Nisa Agustiani lahirna Desember Agustus sok Neng Nisa turutan walau Sora sinen ngeunah kieu lembut walau orsinil kene walau aduh nah sinen anu gigireun Neng Nisa Neng Wiwit Ismayanti anu baru panganten anyar panganten anyar ieu teh tong jelas teuing itu goblok gitu kertas sok Neng Wiwit turutan Neng walau rada bedas hari geus beunangna walau tuh eta walau beres ngalawan geus beunang ya sinen hiji deui eta mah Neng Wiwit mah sarjana seni ya esen sami ti ISBI ya hiji deui sinen anu anom oge ya Neng Yanti Pujayanti nya ya ieu mah sinen teh multi talenta anjeunna mah salianti sinen oge host ongko host di TPRI Jabar jadi naon host pembawa acara dina acara Katumiri di TPRI Jabar nya sok Neng Yanti kah
cepet ya ada teribut Neng Yanti kadenge kusia naon Neng Yanti bekah kah turutan AA Neng Oke. aduh anjing oke alah ngajak gelut sih mah Ari oke teh naon Neng Jadi. oh oke teh jadi paingan atuh aki aing baheula maotna boga penyakit daging oke daging jadi mana daging jadi we wah goblok hayang keren aing mah hayang keren aing mah tuang aki teh kunaon maotna oh daging oke aduh sok turutan AA Neng walau walau menyugak kena hati teh walau walau eta ku ngahegak heula sia teh walau 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 anjing celana aing teh pupuguh jadi sereg oh ibu-ibu ngarti kan kitu mah tong dituluykeun bahaya ieu mah tak ku sinen anu tengah ieu mah ibu ratu sinen ieu mah the queen of sinden ieu mah ratu sinen ibu mama Ucu Hayati sok turutan mah walau deh ai kolot mah ancad lae tenang we sase kolot mah walau aduh ai kolot mah ancad laer bari nyalik si kolot mah bari nyawa HP we make jeung naros atos walau subhanallah lamun mamah cucu masih ngora kene dikawin ku aing teh da kolot ge ngeunah keneh atuh oh bae ku sia tuh ai mung onaman tah sinen hiji deui ya senior ye sinen teh sami multi talenta salian ti anjeunna sok nyinen teh anjeunna mah tukang main bola ongko heeh anjeunna mah buka tamal ban nya servis AC ongko kadang-kadang servis payung kamari kurban teh nu mencita teh ieu ya bari nyisit merangkap jagal nu dipencit beheung anu buntung buntut atuh do mati hirup keneh sak Ibu Lilis Jinawi si Megaloman alias si Naruto alias si Jarwo kuat sok Mama Lilis Jinawi turutan mah tila nya tila hah tila oh mangga nyase we mangga tenang we iya ayeuna hah ayeuna tahun hareup ayeuna tuh sok walau tuh sinen ieu mah da tadi na turunan me meureuna cek low tuh cek aduh alah
Sok Mama Lilis. Sosok bohim itu. Walau Astagfirullahaladzim. Maka jangan goyang segala gitu. Saya sana stadion itu. Ini gurawa. Walau belum aye Bapak hajat kagungan urek kangen naon liang taina diurekan ku aing anjing. Aduh aing jepoh horek mah haji cepot jadi kebebat aing. Halin bosan rasa pisan. Bunta Indra ulu hang ewa ya anjir si Uwan dengan ngebul hanut kene wa asak boleh si Uwan ke ngebul sarua mana ke ngebul karek keluar ngebul gitu wah hebat si Uwan nah orang jadi buta kieu wa supaya caina herang laukna beunang supaya eueuh nu apaleun saha nu daekeun selfie jeung urang di dunya lamun kieu sarieuna beureun teu berat mah geraheun jelema ayeuna mah araraneh mah nya di ditu ge di Bandung aya pocong ge dipoto pocong oge nya ayeuna mah jelema teh araraneh make jeung aya pemburu hantu nya aya nu nempo jin segala rupa nya eta teh asli wa teh jin-jin gitu teh aya jin mah asli pan pangeran teh nyiptakeun teh jin jeung manusia bener jin mah aya ngan juri geueuh oh gitu heueuh jurig mah eueuh maksud jurig gua teh heuh lobana nu maot hirup deui tata eueuh nu maot hirup deui mah lain ge maot hirup deui mah eta mah jin. Oh gitu, oh jin. Ai Kunti oh jin keneh. Ngan mangrupakeun Kunti eta teh jin anu keur bermasalah. Oh gitu, boga problem teh jin teh tah. Lamun jin mangrupa eta jin keur bermasalah. Jadi ngikeun nilai heureuy. Lamun jin mangrupa eta jin keur bermasalah. Ayeuna diteangan ku jelema sarua eta ge jelema ge bermasalah. Maka jeung hayang nyaho jin sidik makhluk gaib ditegaskeun ku pangeran gaib jin teh setiap gaib hukumna teu kadeuleu ayeuna kadeuleu atuh gugur hukum gaib teh gabungan ngajirim berarti bermasalah. Wow si Uwa hebat wah lamun hayang nyaho jin ga itu ke Bandung loba gerayu di mana di Cihampelas aya calana jin loba ya teh kumaha wah tah kitu ayeuna urang ini ke negara amartada pasti itu urang teh bakal dihalangan yakin bakal dihalangan sedengkeun amarta teh Jalarago bakal loba prajuritna ayeuna dilawan ku urang kuduaan ripu capek nya komo Gatot Kaca mah wa panjagoan cenah heuh Gatot Kaca mah otot kawat kurak Badung besi nya tulang baja kulitna geseng buukna paku 7 menya korongna oge paku payung Gatot Kaca mah cileuhna timah tina lokal kieu lamun kieu batur mah kaluar Cikieu ari ieu oli rem Gatot Kaca bengkel jadi tak kitu wa ulah nyebut Uwa atuh kakang we tak kitu kakang Uwa tah ganti wujud ganti ngaran saha cik hayang ngan maneh saha ngaran
umalumun atang jeung ating ngewa tuh dadang jeung dudung goreng uyap jeung ayub hari ayub mah aya atuh pro ustad ongko doktor ongko guru besar eta mah ustad ayub Hermin jeung Herman Herman mah aya profesor sumping ka dia bapak profesor Herman nya sesepuh Yayasan Semar Sakti Sejahtera Adi jeung Hilman Unca jeung Enco mah atuh Enco Karsad meureun tah eta mantan kade Sumur Wiru teh mah bapana Eka nya sok mere ieu ning madu asli madu odeng bager teh pancode rapana Eka teh sareng ibuna bager teh ya atuh naon atuh urang ngaranan deh Maruta jeung Maruti Maruta jeung Maruti saya mangatah wayahna da urang teh perlu batur lin laras si ka dieu ti ka dieu ka tukang ka dieu utina ka tukang nya mangga uta sia ka dieu ka tukang jurig nyiliwuri setan Sumarama kelong anu newo-newo barakasakan mentak kumpul kadi kumpul ngadak-ngadak cingkar runyung barakasakan sedanten ulah dia balatam tamah hangkut buta hei cinta dari mata turun ke hati aya dunungkeun dunungan lain dunungkeun Sumohon Gusti nyangakan simah pangabaktos kaunjung panjenengan Gusti mugia katampi kalayan kabingahan Gusti ditarima mun nyisiran goblok teh acak-acakan gitu eta nepi ka acak-acakan gitu keanginan kana ojeg malika tukang ngebul Gusti nya da ti mana maneh aya nya ti Cikawung nyari ka keum pindah ka dieu Kawung Luwuk oh tidinya ai kawit mah ti Sukarapi Sumuhun ngaliwe ka Sumur Wiru Allah ieu karo di Sumur Wiru teh betah pindah kepada Suka di pada Suka Sumuhun ari gawe mah di Sukamulya
sareng Bapak Dedi Setiawan baheula hajat di nyatana beuing nya di Sukamulya betah tuh tuluy winaka awi ligar awi luar heeh bermasalah di awi luar ge dakung singa bangsat winaka Purwasari ai betah-betah hari kolot nya jadi pagawe puyum syukur lain meni apa darah dia nya apa nah apa aya tulisanna di hana yang beja-beja atuh dicekek goblok cek ku aing heeh we teh geuning aya Gusti 2 nya jalukan kaju batur-batur oke bos weh naon dulur batur salamur baraya batur jadesa pamili batur Jakobe dah come here ada naon come here teh let's go tengah lalarti come on ada kamu eta kemari ke sindang ieu ke dieu ada ke di nanaonan dia lelebayan Gusti mohon aduh ya Allah ya Robi halah loba teh ngadahar daging kurban jadi jemet bu darah tinggi naik nyumputkeun ongko lain aya jelema nu kitu nya aya wae ararane lain ngilu berkorban mah ya mangado nyumputkeun daging teh gini dadeuh teuing asempetan ning butbet kembae karena jalukan batur-batur mangga wai diau gebog bade teu asa aduh ampun gebogna buatan Cina we teh wah anjing moal balik nah mau jeung moal balik sugan teh moal ka dieu nah kumaha sugan teh moal datang di Belegung kumaha sih eta datang apa we ka mana teh datang lain mau balik kumaha aisyah teh nyaho budeg anjing buat ting cager nyaho itu cager pika kiamat ke mau cager nyaho saya budeg permanen budeg saya Belegung budeg age nyaho api-api ngalamun padahal mah ceulina teh guru bawa lagi dipanco budeg jadi anjing nyaho budeg nepi ka ena ge nyaho budeg kene age nyaho dipanco budeg teh baheula di sa pada di Setiawan budeg aya teh cager budeg aduh majarkeun pohong tempo Gusti agra cikan yang nyaho nyangakeun semua pangabaktos Gusti diterima ulan tuh cek aing oge budeg tong dijawab Gusti percuma capek-capek mending meser obeng we naon obeng keur naon obeng rajog ceulina tuman nyangakeun semua Gusti ai diterima naonana iya aduh beuki kusut buuk aing anjing aduh kemerong geranya merong ka aing geranya merong minta tulung ka aing geranya tempat geranya jeung geudeung deui geranya iya merong geranya iya merong iya geranya tempo iya ya we merong cek aing merongnya aja nyawan cek laju na YouTube aja nya aduh sungut bu bangke geus teh geus ngahakan bangke insyaallah iya rame euy aduh bangke insyaallah
kewajiban eta mah urang salaku umat Islam anu geus ngabogaan kamampuan nyaeta pikeun kurban hampir deket-deket karena wajib disebut lagi sunat muakkad eta teh kurban teh ya Gusti tuh cek Gusti ge nya ya teu ngomong anjing teh Gusti mah teu ngomong dua abdi mah kurban teh paduli teh goblok rek dua rek tilu urusan sia nya doma atuh doma nya nyaho aing ge doma is sanes kututut doma haji kututut aya kene mah tutut dikurbankeun anjing aduh nya kurban eta teh urang teh ngorbankeun hakikatna ngorbankeun sifat-sifat kahewanan anu aya dina diri urang sifat-sifat sato anu aya dina diri urang naon sifat-sifat sato teh geureun sirikan pidik jai kaniaya iren panasten dupak rumpak kupat cimuat ujug ria takabur tekaupan tepayaan mendicap jage merege hese buntut kasiran kasub sarakah eta teh sifat-sifat kesatuan teh dikurbankeun ku urang Allahu Akbar takbir anjing daing teh nyeri beda-beda teh teu meunang ngaheurikeun agama nu dikurbankeun teh dengekeun ku sia nu aing urusan agama keras deuleu da Gusti tuh cek Gusti ge nya agama teu meunang diheureukeun kurban geus aya ti dituna ieu dengekeun baheula nyaeta Kangjeng Nabi Ismail digentosna teh ku domba ieu dengekeun bisa oge ku onta bisa oge ku eme bisa oge ku sapi bisa oge ku kebo Aisyah mah kurban ku marmot goblok saha nu ngomong marmot anjing ceuling sia omean insyaallah lamun urang geus biga kurban berarti urang teh geus asup kana sunah nabi mau balik anjing dia anjing mau balik coba ulan teu ngomong tah kudu ngomong udah geus tah hakan anjing alhamdulillah ya Allah geus lohor deui si juring aing mecus sangka bedug geus tong loba teh ngomong aduh aing nu diangkir teh barelegug dia pun nah Gusti tentara teh aya nu budeg tenang normal keun bae nu penting masyarakat we pada ka mana ieu Gusti wayahna urang sadayana nyaeta rek init ka Nagara Amarta weh di mana wae sia ari maneh kumaha ge ya ongkosnya teh jeung aing teh sakontrakan ongkosnya jeung aing teh sakosan tapi init-initan sesoranganan goblok sia teh teu ngajak ka aing jeung dikunci di kamar teh ku sia ya kamana karep sia teh aing dikunci di jero goblok sia teh kumaha aya SMS minta ka aing aya HP hotspot wae ka aing ari ayeuna ini teh soranganan make polo goblok da aing hayang ngilu bina-bina teh ngabung kami jeung dunungan sia mah kitu ka aing teh naon hayang ka alam sia teh naon geus hangos eta oge ngan sia ulah sakali-kali dek kitu mana teh yang sesoranganan hirup teh sia mah teh gablak pusa minta ka aing ari ayeuna kapangi jeung dunungan sia sesoranganan goblok sia teh bina-bina teh geus hangos eta oge ngan sia ulah sakali-kali deui kitu patut datengna sia teh diwilah-wilah babaturan ku sia teh kudu adil sia teh babaturan teh lamun babaturan kitu-kitu lamun babaturan kieu sanguyunan ngaranna sabilulungan sia teh ulah kitu geus geus eta oge
siapa hari si budak di gogobog si aing non hormat di gogobog naon saya tahan kamu jadi saya naon gas hangos saya tahu ge namina teh gas hangos nggak itu irungan gini kayak Gusti sugan teh taya Gusti damang Gus si anjing kadunungan Gus Gusti nu datang di nukararieu ampun pada naon teh Gus ya dengekeun kumana ya omanga Gus sia teh Gus goblok sia teh Aisyah naon ari dunungan teu ngamak Aisyah ngamak naon teh dunungan ka aing naon hayang ka alam ku dunungan geus geus da ge aya naon urang init ke negara Amarta pada naon Gus dicekek cek aing Gus si kaing di sia nya Gusti gitu nya tati naon ti urang init ke negara Amarta urang nyokot jelema ngaranna Astajingga oh saya mangga siap ganeng Salemeng Aisyah Sarman bener-bener teuing kain teh beletuk geus sirah aing di pajem ayo ulah ini tah angga urang ini triet Kang ngadengeun gaya tentara ka dari ampun ini ini tuturkeun aing ngalet ngengkeuing ngapanalet kemat-kematnya tang pinang aletan ieu sedanten ulah dia balatam tamah hangkot buta iya ge acuk-cuk nagara Amarta hayu batur mangga kula ge segala ulah rek leuwih matak nyiksa kana diri ketret deui mololog deui jeung ngebol tuh dadada mang sadayana aya pangesto aya pangesto nuhun ari damang mah dupi salira kumaha damang beres bade angkat ka mana atuh negara Amarta dupi maksudna newak jelema alah saha nu rek ditewak eta ngaranna Astajingga jang naon ke jeung ditewak sia jang eupan eupanna naon duka tuh kumadunungan eta mah wilujeng di dusun Cimara itunya semuhun RT hiji RW 2 Desa Cimara Kacamatan Ciberem Kabupaten Kuningan ku apokana pangersana Bapak Herman Wiraprana semuhun miwah Ibu Titin Carnetin